di eueuh deui mik teu ngahiung henteu. Halo pada KM ieu mikna normal deui pada KM. Cek cek. Kuduna aya salon kontrol di lebet. Halo. Halo. Siti Khadijah adalah istri anu dipikadeudeuh ku Kangjeng Nabi Muhammad. Ngantunkeun alam dunia Rasul diangkat sifat a'radul basariyahna, sifat bangsa manusana. Geuning Nabi ge sedih dikantunkeun ku bojo mah komo urang Bapak Nabi ge sedih. Awewe mah tuda Pak bisa jadi madu, bisa jadi racun keur kesuksesan salaki. Awewe mah bisa jadi madu, bisa jadi racun. Abdi bade naros ka ibu-ibu hoyong di madu, hoyong di racun. Da aya nu di tukang menyebut hoyong di racun ajengan. Bo, Allahu Akbar. Nu mawi Kangjeng Nabi sedih. Awewe mah disebut makhluk halus teh. Awewe mah apaleun salakina cilaka ge apaleun. Keur masak teh gebeg. Ai si aa aya naonnya ieu. Pek teh di telepon teh kasengol motor. Termasuk tajam instingna salakina neuneun duit hanapeun pot kemang kapanggih Pak. Da awewe mah irungna teh seukeut apaleun. Abdi gaduh bojo kaleresan pun bojo teh awewe. Halo. Nu mawi Kangjeng Nabi ngarasa kaleungitan ku Khadijah. Kangjeng Nabi ngaraos kehilangan dengan sosok anu solihah namina Khadijah. Ngagugahkeun Nabi nage kalem beda jeung urang. Oh, udang. Udang. Tuh salaki teu meureun teu ngarkalongeun. Siti Khadijah mah kum ya Rasulullah. Kum ya Rasulullah. Dicium osok ibu. Pamajikan abdi ge edan eling boro-boro eceuk. Rada hese hudang Pak, gugah Pak, gugah. Insya Allah salaki teh tibra. Pak hudang, hese hudang Pak, hudang. Hese hudang deui Pak, hudang. Hese hudang deui kudu dikumaha. Ta ieu Pak istri radikal teh nu kieu. Nu alus nama kieu Pak, gugah Pak. Allah 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 la ilaha illallah. Ceuk salaki teh nitah paeh ka aing. Bo. Kangjeng Nabi angkat-angkatan sok dijajabkeun nepi ka lawang panto. Kangjeng Nabi tos teu muncul deui, tos teu katingali pundakna, lebet deui Siti Khadijah karompok. Ibu sok kitu. Aya nu osok, aya nu tara. Demi sopan kacaroge teh balik rajaban teh dan ningali Khadijah ge faktor keberhasilan Nabi teh ayana di Siti Khadijah. Bo. Di lembur abdi mah lamun kana tangka caringin meuni sopan meuni deku mang teu keing di ka ieu tah ajenganana siga jaer kasaatan ari manggihan tangka caringin meuni deku punten bilih aya nu ngageugeuh di dieu punten ai salaki di hareup mah ditoker. Bo, halo ibu mah tuh hayong caroge leungiteun sing saroleh. Ibu-ibu di dieu mah insyaallah saroleha sadayana. Ya robbal. Bo, bapak sarua ulah sok disentakan pamajikan. Awewe mah nu maena perasaan. Awewe mah makhluk capek. Tilu pagawean bisa dihijikeun da makhluk kuat. Leungeun nu hiji ngasuh budak, ngais budak. Leungeun nu hiji ngagoreng tempe, suku muter bari ngepel bareng bisaeun awewe. Matak awewe mah masyaallah mun keheul ka salaki teh lamun keur ngamek kudu disakalikeun ulah disesakeun antep we Pak antep mun keur di mun pamajikan keur amek teh cicing we bapak mah antep da lamun awewe geus bekas mah sok cager lamun nyesa sok jadi 3 poe tuh sareuri da rumasa meureun
Bo, awewe ditanya sekecap dua kecap nggak jawab nama 200 kecap. Mai artos tuh 100.000 aya kena apalagi zaman ayeuna segala naik beas naik kamari ge nyawa meureun dijaga basa Agustusan urang teh kudu kiuran ka KRW-an ditambah kamari basa urang kenaikan kelas teh budak teh kapan urang teh kudu mahyar ka sakola yang disebungsu geus sabaraha pamajikan urang teh kapan perlu dibere lain hayawe ditatanyakeun geus buku pamajikan mah apal hargaana duit ayeuna mah kapan eueuh tanagaan ye saya disalaki teh mikir aluk mah ye jadi salaki teh mere kos batu di skincarean pamajikan teh ieu mah hayawe ditatanyakeun urang boga taneuh saya oge kudu dipajegan ye jadi salaki teh hayawe nanyakeun mamah mah geus lieur ngatur-ngatur duit sakitu teh. Halo. Wajar da makhluk cap. Awewe mah nuju bobo budak kapan nangis kudu disusuan teu puguh jam kerjana. Leres. Awewe mah makhluk kuat sabab bisa ngahirupkeun nu paeh bisa maehkeun nu hirup. Bo matak singa ka bojo teh naon sababna Kangjeng Nabi ge teu aya bojo mah ripuh harita nepi kekayaan sedih. Nah dina ilmu agama Islam dina ilmu paraid awewe teh kudu nampa harta tepung kaya padahal awewe mah teu nampa teu milu usaha kudu nampa waris geuning hartana disebut harta gono gini. Menang rumah tangga kudu dibagi dua amun cerai tawa maot padahal awewena teu milu usaha ngurus imah we mun boga motor hiji sapotong sewa. Nah padahal awewena teu milu usaha survei membuktikan 80 malam Jumaah teu panggih we jeung pamajikan lempangna ge beda kieu ngoleang bapak da abi ge ayeuna teh pon bojo teh tos gaaleun. Ari geus ayeuna 3 tempat, isuk 2 tempat. Kan tapi teh ayeuna teh Garut terus di dieu teh bari Garut Kidul. Ari pamajikan mah atoh we nempo salaki ringsek kieu teh. Da apaleun pamajikan teh ka salakina bakal loba dulur pan abdi jeung ece teh. Nah, jadi duit kieu ari ece. Halo. Teraskeun. Bari nempo jam we memeh lohor geus beres. Bu. Ece saruanya peje sing saroleha. Ek leungiteun kumaha atuh salaki asup ka kamar ece mah salaki teh asa di jero toko material. Da pamajikan anak ka kamar teh make kaos aya aksara semen 3 roda. Bareng nyengir siki cengek nyelap heuai jeung hitut hampir sarua. Bapak singnya ka bojo ai keur bobogohan siga nu heueuh di jalan ge tadi. Aya keur liburan beureun bujangan jeung parawan meuni kieu na motor ge aduh. Pan itu lalakina nu ngaboncengna awewena nu diboncengna meuni kieu. Eta nempo di jalan tadi. Abi mah yakin eta can kawin atawa anyar kawin. Dibere anak 5 kieu. Geus eueuh setruman, Pak. Matak ayeuna we nyepengan bojo teh da 200 dosa maruragan cepengan bojo teh kawas abdi tuh ke pasar Cikurubuk ge sepor dicecekel pamajikan teh kiai meuni romantis lain romantis mun dikencarkeun balanya lah aing bae we mik ge saaya-aya we manglahkeun we dan di luar mah jelas pisan ngan ajengan rada eungap bae lah da kumaha deui atuh geus tugas kakara aya mustami aya hayam eta ngahiber balon teraskeun cek kurang ge rame we nu penting da ngaji nu bener mah ngaji nu istimewa mah mingonan sasihan nu kieu sae mingonan sasihan langkung sae teraskeun ya Allah Nabi Muhammad diangkat sifat a'radul basariyahna, sifat bangsa manusana anu ilanaksin pimaroti bihim, tengurangan kana martabatna para rasul termasuk Kangjeng Nabi Muhammad. Terus kiai Nabi Muhammad diuji deui ku Allah diuji. Ternyata Pak Mana nu ngabentengi Kangjeng Nabi dina bidang pertahanan keamanan namina Abi Tholib. Pak Man Rasul aya salapan, aya hiji Pak Man nu bela ka Kangjeng Nabi namina Abi Tholib.
Eta mamangna kantos jusuan alokna Nabi Muhammad teh kuletahna sateu acan dititipkeun ka ibu susuna Halimatus Sa'diyah balas ku teu aya nu nyusuan disusuan kuletah Abi Thalib dijulurkeun letah mamangna saking cinta dan sayangnya Abi Thalib terhadap Sayyiduna Muhammad. Aya di dieu orok nu disusuan kuletah iwati orokna Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemana wae selalu didampingi. Nabi Muhammad rek dirogahala ku kafir Quraisy mimawa wibawa mamangna nu sakitu berwibawana di hadapan kafir Quraisy. Eta kafir Quraisy ge rada serabeun ku wibawana Kangjeng Nabi Muhammad. Ditamahan wibawa mamangna Abi Thalib ari pek ngantunkeun Nabi sedih diuji ku Gusti. Rente Nabi diuji ku Allah Bapak henteu sateu acan ka Madinah Nabi piwarang hijrah ka Thaif. Ka mana? Ka Thaif. Pak, hijrah Nabi teh lain ka Madinah heula tapi ka Thaif. Di Thaif mah mendapatkan penolakan keras. Ka Thaif Nabi kalaka disambut ku lemparan batu sanes ku senyuman. Mentas letak panas 1 kilometer Nabi mapah nepi ka Thaif ditingangan nepi ka potong waosna Nabi nu payun. Eta teh kenang-kenangan ti urang Thaif. Urang Thaif didoakeun dugi ka ayeuna Thaif jadi wilayah subur di Mekah. Ibu nu kantos umroh nu kantos haji di Thaif mah aya kebon bonteng, aya kebon wortel. Sahareudang-hareudangna di Arab, di Thaif mah aya tirisan. Dan di Thaif mah kawas di Lembang, kawas di Puncak. Bu, Nabi Muhammad boloh-boran getih di tingangan. Abi bade naros, ai Kangjeng Nabi Muhammad agung. Jawab ngaraneh ngeusan ditanya. Ari Kangjeng Nabi agung. Ari Kangjeng Nabi mulia, ari Kangjeng Nabi soleh. Kangjeng Nabi nu agung, nu soleh, nu sampurna, aya nu keheuleun komo ka urang jelema nu loba dosa. Bu, Nabi Muhammad nu sampurna ge aya nu keheuleun komo ka urang. Urang mah ulah sok hayang ngaluhuran Nabi, jelema teh hayang resep ka urang kabeh. Moal bisa, Nabi ge aya nu keheuleun atuh komo ka si ieu nu pendek. Halo. Nabi Muhammad mah diomongkeun lain ditukangan, urang mah karek ditukangan geus lemah berjuang teh. Apa anda aku mah bubuk ranginan? Nabi Muhammad disebut Muhammad sia manu gelo, Muhammad maneh mah tukang sihir, diciduhan langanan Kangjeng Nabi mah nujuna tepan di aburan tai onta. Nabi Muhammad bade diusir percobaan pembunuhan dengan diracun sababaraha kali. Ari urang aya nu nepi karek ngaracun urang. Paling gede omongkeun ditukangan ge geus lembek. Matak ulah ngabandungan omongan nu keheuleun capek loba keneh uruseun. Nu keheuleun hiji dua mah keuneh dan Nabi ge loba nu keheuleun komo urang. Halo. Rek jadi ajengan, rek jadi kepala desa, rek jadi RW, rek jadi RT, rek jadi kokorot lemur, rek bertetangga, jelema moal bisa pro kabeh aya kontrana. Bu, matak sing salimu sodri ece, sing bebas mana tos raja bante. Nabi Muhammad nu soleh nu sampurna ge aya keneh nu teresepeun komo ka urang nu resep sing jadi ladang syukur bahwa Allah ngutus jelema keur mikanyaah ka urang nu keheul sing jadi koreksi diri ka urang bahwa urang boga kakurangan nu kadua eta jelema teh nyokotan dosa-dosa urang da tobat nepi ka ceurik mah hes. Atuh diomongkeun ku batur mah lumayan diakutan dosa teh. Pahala tahajud manehna kaurangkeun, pahala duhana kaurangkeun, dosa urang dicokotan. Matak ece kanu ngomongkeun teh bere hadiah. Nyieun ece, nyieun kue sing gede. Datang ka imahna ece ya hatur lumayan aya kue ageng ti abdi. Aya acara naon nyai? Teu aya acara naon. Pan ece teh sok nyieun kasayan ka abdi. Naon kasayan abdi ece teh? Pan ece teh sok nganteuran pahala ka abdi nyanakan dosa-dosa abdi. Naon atuh maksudna kasayan ece teh? Panasaran ece? Pan ece teh sok nyarioskeun we abdi goblok gitu atuh.
Halo, eta mah neuteuli ujungna. Halo. Para ajengan, para tokoh, hei nu bertetangga, ingat hirup di dunia moal bisa resep kabeh. Komo jadi kiai di Sukaratu, usaha disebut hubud dunia. Cicing wae kiai teh cenah rek ngalebok paimaran. Atuh urang maning maling tengah peuting. Make calana disangka ngongoraeun. Make sarung disangka burut. Pugu abi mah di sarung teh ngeunah sehat ka angin-angin aja. Halah. Dari di Sukaratu mah urut nu maot dibikeun teh ka ustad. Baju urut nu maot dibikeun ka ustad. Sarung urut nu maot dibikeun ka ustad. Baju urut nu maot dibikeun ka ustad, jas urut nu maot dibikeun ka ustad. Sorban urut nu maot dibikeun ka ustad. Jadi di imah ustad teh loba jurig. Nu mawi di Sukaratu mah loba ustad jujur. Astagfirullah. Nya kaajengan jadi jurig kieu. Bo. Mata geus Isra Mi'raj ayeuna hate teh sing bersih sabab naon lamun nuturkeun kana omongan batur moal aya tungtung ece ninyeun imah nu keheul manempona lemahna moal ditempo alusna lemahna nyieun imah teh alus ngan leutik tuh leutik aya da eceuna guguan kana omongan batur bapak wang gedeana imah teh wang maksakeun apakah eureun nu iri jeung dengki henteu kumaha nyebutna imah teh meuni gede ngan teu puguh potongan tuh sup kanu hajat dinu hajat kalakah nu ditempo teh lemahna hajat pelaminana mah meuni mewah ngan dagingna liat ka daging dipoyong aya dagingna dipuji cenah dagingna mah hipu ngan pangantena liat da meureun pangantena kawas abi nikahna tos kolot. Halo tatangga meuli motor tuh cenah motorna berat ka hareup meureun cicilan nah cenah make apal eta we pas digas beda setoren beda cenah jeung nu kontan kiridit eta mah nganyukeun eta nu kontan mah pas ieu teh kes kitu eta geuning motorna teh motor nu gede teh ibu-ibu sok make nu gede Nmax eta teh Nmax teh keur awewe sebenarnya Pak damun keur lalaki mah entol hadirin rahimakumullah hanya kalmikna eungap ai halo bae paksakeun teraskeun Nabi merek dibunuh dipoyok na bebeakan harapan urang metukangen sing jadi ladang pangeling-eling kana diri bahwa eta teh supaya urang teu takabur aya nu keheul supaya aya nu nyokotan dosa urang da urang mah jelema malaweung kana tobat ge hese. Halo Nabi mah jalmi nu Nabi diuji ku Allah diangkat ka Sidratil Muntaha. Ibu terang bal baikles bapak terang. Bal baikles di bebetkeun ngancul ngaluhuran imah. Boleh jadi ece jeung akang diuji ku Allah. Boleh jadi Allah bakal ngangkat derajat ece di hadapan Allah. Nabi terus bertubi-tubi diuji ku Allah, diangkat ka Sidratil Muntaha, teu dibikeun ka nabi-nabi nu sanesna, langsung mukalamah sareng Allah, kenging salam ti Allah langsung, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Apakah Nabi sarakah henteu dibagikeun ka urang Cimuta, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Jadi Kangjeng Nabi ngabagikeun ka urang Cimuta meunang kasalemetan ti Allah asal saroleh sadayana. Rupina 11:30. Teraskeun. Mung sakitu wae ti simkuring hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kange babak pertama eueuh sanes can ngeusan pan 2 sesi. Mending geus reuaseun eueuh teh. Halo. Bo.
Cirina jalmi nu istiqomah mah ayyakuna mukiman bi ibadati rabbi. Cirina nu istiqomah mah keur kaayaan kumaha wae, keur loba jelema, keur sorangan, keur boga duit, keur teu boga duit, keur aya nu muji, keur aya nu moyok. Jalma nu istiqomah mah ibadahna teu robah. Ya robah. Aya we nu berjamaah sinarieun paingan dordar gelap. Ulah kitu kanu kakarek rajin teh bere rokok naon ieu mah kalah dipoyok. Paingan dordar gelap eta teh nyegah hidayah Allah. Paingan eueuh abi teh ngimpi peuting teh. Bo ari ibadah urang mah kapangaruhan ku suasana. Ngan rarai model urang mah geus meunang kasusah kakara Allah teh rada kanal nyebut Allah teh. Lamun geus aya kasusah mah Allah. Ai keur senang mah Allah. Engke dibere gempa, jelema mah nu dibere gempa sok tingali nu dibere gempa tara nu sok ibadah, nu tara ibadah, tara nyebut nu sejen diwati Allah. Sugan dibere gempa teh. Goblok kabeh ge Allah nu sok salat nu tara eta mah Allah soak. Ari Allah nu eling mah keur normal ge eling ibadah ka Allah. Nah ari geus datang gempa kakara Allah-Allahan Allah abi kantos gempa nuju di pasantren tahun 2008. Masya Allah bulan puasa harita jam 2 abi mah keur ngaji babaturan mah keur mani eta ngajret nanti kamar mani eueuh. Geus abel-abelan we kieu geus teu inget. Ieu mah ku yumut ku sampo balas ku reuwas. Ulah nepi ka dicepret ku Allah teh dibere gempa kakara eling. Dibere hujan angin mah astagfirullah. Allah padahal tara ibadah. Nguji istiqomah jeung henteu akang mun aya nu moyok ibadah robah tacan istiqomah. Mun aya nu nguji jadi namahan ibadah teh. Malah mah salat lohor ke jam 10. Balas ku rajin. Anger we datar nu hebat mah datar rek dipuji ku jelema kitu dipoyok kitu. Kangjeng Nabi ge teu kapangaruhan ku suasana, malah Kangjeng Nabi sering caket Ka'bah sateu acan Isra dan Mi'raj dilaksanakeun, dipanggil Kangjeng Nabi ku Allah. 2 tereh ngeusan. Nomor 2 cirina nu istiqomah teh wa ayyakuna muhlison liwajhillah. Jalma nu istiqomah mah diajar ikhlas karena Allah. Bu, hayang ikhlas teh hese komo mubalik nu kieu. Komo mubalik model abi mah hese ikhlas, nu saroleh mah ajengan nu di lemur. Lempeng rek anu mayar henteu kitu Nu kieu mah hatena teh nag-nagan. Nya pernah abi dibere kardus gede di jero teh kalapa genep hulu. Karena Allah teu nepi nu meunang kalapa. Tapi coba di lemur, nah abdi nyaah ka ajengan nu di lemur. Sabab pun bapak sanes ajengan nu tukang dipanggil kieu, pun bapak mah ustad lemur, pun biang guru ngaos. Rek aya nu moyok, rek aya nu terus we. Rek mikna butut, rek mikna alus ceramah we. Beda jeung si ieu. Si ieu mah dibere mik teh rada eungap. Halo. Bo. Diajar ikhlas teh hes. Tapi teu kabeh ikhlas teu make duit. Lamun ikhlas dikaitkeun jeung rupul muamalah, ikhlas teh aya hak jeung kewajiban. Contoh, ari ibu ikhlas jadi bojona si bapak. Kumaha mun teu dinapakahan? Tuh. Lamun samaruk ikhlas teh tanpa duit kabeh. Ari euceun hoyong umroh. Ikhlas umrohna. Kudu mayar henteu ongkosna. Abi mah ikhlas umroh, ngajelok nya ka Mekah. Ayo urang mah ikhlas teh ngan ukur ka guru madrasah jadi ustad teh sing ikhlas. Da ustad ge bogaeun pejit. Samaruk ustad ge sok tara ngarising meureun osok ustad ge. Kumaha mun eueuh isingkeunana. Halo.
Kunaon Ustad usahana teu pati bebas sabab katitipan budak batur. Nah rek usaha ge kabatas waktuna da katitipan ari urang lemur ka Ustad teh ikhlas teh sing ikhlas hayeuh we aing nu kudu ikhlas teh batur ge kudu cek bo tak kitu jadi nitipkeun budak batur teh naon katitipan budak batur teh ditanya di akhirat kudu nama ngawuruk budak teh kewajiban ibu ramana kudu nama ece jeung akang nu ngawuruk teh engke di akhirat ditanya anjeun ngawuruk budak anjeun ku ece jeung ku akang kariwaler tos dititipkeun ka pa ustad engke ustadna nu ditanya ece jeung akangna jongjon. Dua dari teh hayatul dakwahnya pemirsa di hayatul dakwahna teh 2 jam ngajina teh kur magrib jeung dinia ari kali 6 tahun makolotna teh jongjon di akhirat ditanya ngawuruk bab agama atos ka Pak Ustad jaba Ustad mah katitipan anak baturna teh loba katitipan putra pititin nuhun katitipan putra ce Imas leres katitipan putra ce Nunung leres katitipan putra ce Dedeh muhun lila kolot nama geus ka surga Ustad nama ditanya keneh nu mawi nyaa jaba Ustad mah katitipan pamajikan batur. Nah ngahuleng ari ece geus nikah kuduna nu ngawurukan teh salaki sabab salakina teu kaburu titah we mingguan kete Ustad teh ditanya sok ditaritipkeun aing ge can pernah ting nitipkeun pamajikan cek dina hisaban teh anjeun ngawurukan bojo cek bapak atos piwarang mingonan Gusti ya Ustad lemur mah katitipan pamajikan batur katitipan anak batur jadi teu kabeh ikhlas tanpa uang da ibu ge jadi istri ikhlas ai bapakna teu mere resiko 8 bulan mengamuk halo tilu wa ayyakuna aisan li aidinas jalmi nu istiqomah mah nyaeta anu cuci tangan tidak bergantung kepada manusia mata kunaon mun ngaos abi sok tuang heula pangalaman anyar nikah saur pun bojo aa geura tuang cek abdi engke bade pangaosan dinu hajat aa mah tuangna aipek teh ceramah we beres ceramah teh pangaresa hapuntennya teu masak nyeri hate aing nepi ka balik tidinya jadi sok dahar pada KM ulah sok toma nu alus mah roja berharap ka Gusti roja ka jelema mah toma sok molongo ari mim teh toma ujungna teh mim molongo kunaon sok mawa duit mun ngaji pernah ban bitu ban kempes teu nyanak acis ripu pan urang teh dititah kurang dia sok nemalan wae nu di tukang mah tapi alus nemalan teh jadi hirup suasana ngan ajengan nu dititahna ulah ngarep-ngarep bisi kecew matak mekah ngata kunaon gelar sorban sok miluan sugane di akhirat urang dia ngabela abdi halo tak itu ngerasa duh ampun lamun berharap ka makhluk semakin kecewa Nabi Muhammad diuji ku Allah berharapna ka Gusti akhirna Allah nu merehe hadiah nyaeta Isra jeung Mi'raj nomor 4 cirina jalma nu istiqomah teh wa ayyakuna abdulul amal adwa muhawa in qala jalma nu istiqomah mah amalna teh ngeureuyeuh bari mayeng ieu mengaji Quran satamatan ngan bulan puasa wungkul teu panggih we deui jeung Quran teh tahajud dari keur aya hutang kakara tahajud maca sholawat eta ari keur hayang laku kebon bari maca sholawat nage pahili Allahumma sholli sholatan kalimantan wasalim kudu nage kamilatan jadi Kalimantan gitu bo sanajan saayat tapi unggal din sanajan salemar tapi unggal din sanajan duha na 4 rakaat tapi saumur sakedeung dita puasa sono karena sora adan ge bulan puasa
Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahnya tos lohor. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah tos asar. Cek DKM teh kana waktos maghrib mungkantun 7 menit deui. Eta kolek dikocek-kocek. Diterempokeun eta bala-bala gehu es campur nu karunya mah cau. Geus diperkosa ti heula. Bareng kita Allah can nepi ka nabar cau geus beak 2. Kesalahan abdi dina Ramadan sanes batur tara ngajawab adan abdi rumasa da ieu pan kieu komo tukang udud model kieu mah geus sai geus campur ngelung heula setengah batang terus berjamaah hese nu kieu tara ngajawab adan abdi mah doraka sigana sarua ke Ramadan mah geura eueuh dititah taraweh 23 rakaat beuteung geus mena dadaek sok ayeuna kudu salat 23 rakaat tos isya cadu mun daek ayeuna mah hare-hare engke bulan puasa beuteung geus mena ge daek urang teh eta teh eueuh imamna teh nu gancang nu payu di ditu nya da masjid jami ge ari landai mah teu payu di ditu musola ge ari gancang mah pinuh loba penumpangna imamna teh meuni hebat gitu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amin 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 Tasik Bandung ya salat tuh kitu mah tong make mukena tong make kopeah bapak-bapak tah ibu-ibu tong di mukena di helm bisi tabrakan atuh halo hudang setengah opat asa geus beurang ayeuna mah setengah opat teh asa peuting ken sok ibu-ibu ge memeh masak teh tahajud heula ayeuna mah tarahajud bu eta Ramadan Gusti setengah opat ibu-ibu teh asa geus beurang ayeuna mah peuting keneh nu mawi aya ibu-ibu nu kabeurangan hayang sagala kaburu hayang kaburu masak hayang kaburu ngisikan hayang kaburu tahajud hayang kaburu kiih balas kabeurangan eta kiih jeung ngisikan dibarengkeun aja werwok lah ka mana we ngomong malah halo wah hiji we ti kiai penek mah tinggali nyengir aya nu silih tepak di tukang cacak ieu teh mikna eungap da dempo banget masalahna da pun bojo ge katipu kenging ngahipnotis teh mah ari geus da awewe teu daraekeun nya hideung nya leutik nya budug baheula keur masantren awewe teh da kurang meyakinkan si ieu mah nya hideung nya leutik nya budug ieu teh bisa pidato teh ladang budug keun bae da budug-budug ge barorok astagfirullah nah jadi barokah kieu di mana-mana ge budug mah barorok astag nya ampun ari ngaji teu kop beurang saeutik nah jadi budug barokahnya barorok boro-boro bisa ke apotek boro-boro bisa ke puskesmas kudang daunan we di kieu ku tatangga pasantren di jampean bismillah ka ditu mah ngacaprak bismillahirrahmanirrahim dug ilalang aya kodok di talian budug sia teu kapalang mending borok sakalian bo bekal ti kiai penek dina rajaban ieu samemeh mungkas kade bersihkeun munafik dina diri nu kumaha nu munafik teh nyaeta jelema nu salat subuhna sering kabeurangan kuduna mah salat teh 50 waktu ku nabi diajukeun jadi 5 waktu aya salat nu paling berat nyaeta salat subuh mah ukuran hirup lamun salat subuh sering kabeurangan berarti hirupna teh dipastikeun kurang berkah sabab lohor asar magrib kumaha subuh mah salat nu pang berat-berat ulah batur abi sarua simut sajadah nah hate teh simut sajadah bareng-bareng ngaran terengeusan simut sajadah simut pakai sare simut sajadah gelo dipake simut ta eta anu bahaya
Matak ieu teh pada KM engke upami ngabangun di masjid kapayuna sing seueur tihang pada KM. Lain, tihang teh kudu aya 8, genep kanggo naon kanggo cadangan makmum subuh. Pan aing nu adan, aing nu qomat pernah eueuh makmum tihang we cukup. Assalamualaikum cek aing teh narangtung wae ya. Bo, bersihkeun munafik sabada Isra Mi'raj ayeuna. Rasul dibersihan dadana. Nu munafik teh 3 cirina ceuk lagu ngan disumputkeun hiji. Nomor 4 salat subuh sering kaberangan. Cek si abah waktu barang toynya mutilu. Cek pamuda di posrona teu nanyakeun. Si abah pupujian mugi Gusti ngahampura kana dosa inung suku. Lain ibu Rama da bari asam urat kolot. Lain kolot hawak adan, lain sarakah eueuh nu ngora. Loh, kade salat subuh. Cirina nu istiqomah wa ayyakuna mustaidan lil maut. Jelema nu istiqomah mah bersiap-siap untuk kematian. Akhirat teh geus deukeut. Bareng ceuk saha akhirat jauh, akhirat teh tos cak. Lamun ajengan ngomongkeun ke munang pahala di akhirat. Jauh keneh hayang ayeuna. Samaruk akhirat teh jauh keneh. Nabi ge nu soleh 63 tahun. Suga Nabi 1000 tahun. 100 tahun genep 3. Sia 40 leuwih saeutik. Atuh 22 tahun deui teh ge mun ngepas. Palebah tekor sakedeung deui. Nu ngeunah mah si emak jeung si abah nu geus leuwih ti genep 3. Ah bonus. Tah si emak mah bonus unggul loba nu bonus. Bo urang teh bakal mau nu pangheulana dihisab teh salat nu 5 waktu. Memeh sodakoh urang, memeh puasa urang, nu pangheulana dihisab teh salat nu 5. Jadi sabaraha bieu ngaji teh? 5 naon wae poho deui. Asik, asik resep. Mustami nu pohoan asik. Jelema nu istiqomah teh hiji poho deui. Ayakuna mukiman bi ibadati rabbih cirina nu istiqomah teh keur kumaha wae kaayaan kumaha wae ibadahna teu robah. Nu kadua wa ayakuna mukhlishan liwajhillah sok ngeureuyeuh we diajar ikhlas. Nomor katilu wa ayakuna aisan li aidinnas jelema nu istiqomah mah bebas hatena ti makhluk. Sabab makhluk masuk merek kecewa. Nomor kaopat wa ayyakuna abdulul amal adwamu hawain kola jalminu istiqomah mah amanah teh ngeureuyeuh tara ujug-ujug tapi saumur hirup. Ngaji Quran sanajan salemar tapi unggal poe. Nomor kalima nu istiqomah mah insya Allah jelema nu sok emut kana maot. Emut kana mah lamun aya 5 menit inget kana maot berarti ece teh termasuk jalma cerdas saur Nabi. Sakitu ece 5 setengah 12 ge cukup. Erek sora MJ da mikna kieu. Da abi teh disebut kiai loba sora. Cing, tuh da hese miripna ke lagera. Samenit teh cicing. Memeh ngeusan. Dah yang robah sora teh urang boga antena ceuli ieu. Salah mencet jadi sora soang aka. Kela MJ na kela sugana aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Siapapun orangnya, apapun profesinya dia ingin bahagia, betul? Betul. Jadi marojong kabeh betul. Abdi mah keur leutik resep ka MJ teu nepi ka ngising ge ceramah wae. Saudara, kenapa saya nyeri beuteung kitu? Bro teh ngising mencret saudara, betul. Ceuk pun bapak teh juri grepeh sia. Ceramah wae di WC sia teh. Cek pun biang cepang beserkeun bawang sareng cabe ku abi diwalerna ku MJ. Ada apa ibunda? Jangankan bawang, jangankan cabe, keriduanmu akan selalu kuraih wahai ibunda. Betul. Cek pun biang nanaonan eta.
Balik di warung, ini bawangnya, ini cabenya, dan ini angsulnya. Masih hane ku abi ditutup ku MZ. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bit MZ na balik aagim. Ceuli deui ku aing. Maksakeun mik sakieu ge. Apa kabar Ibu? Hidup di dunia ini teh sementara ya. Harta, pangkat, jabatan semuanya teh titipan Allah. Betul tidak? Apakah harta bisa dibawa mati? Kata AA bisa, harta yang dititipkan di masjid dan di madrasah. Cuma 2 sak semen tapi pahalanya mengalir sampai ibu wafat selama madrasah dan masjidnya dipakai. Itulah harta yang dibawa mati. Halo? Kenapa ting pararong begini? Cek ece teh menyaya agim banget na bulenak ece teh. Arifin Ilham samenit. Ayahanda bunda Arifin bahagia subhanallah. Jadikan kesempatan Isra Mi'raj ini bagaimana kita dikenal oleh Nabi di padang mahsyar. Wahai yang tahajudnya semau gue, wahai yang ngaji Qur'annya tidak pernah dawam, wahai yang duhanya tidak banyak. Maka hadiri Isra Mi'raj, semoga Nabi mengenal kita di akhirat. Subhanallah.